Baheula urang can pernah ngabanggakeun kulawarga di hareupeun loba jalma. Baheula urang ngerasa paling beruntung sabab urang boga bapa jeung indung. Tapi ayeuna di saat bapa eueuh, dunia teh karasa hampa. Hirup tapi teu karasa. Bapa hiji kata nu sok urang diucapkeun nalika urang ngarasa kecewa. Bapa hiji kata sederhana nu 1000 keajaibanana. Abi apal, bapa lain jalma nu naruhkeun nyawa pikeun ngalahirkeun abi. Tapi bapa nyaeta sosok anu nyekelan pageuh leungeun emah nalika emah aya dina antara hirup jeung paehna. Ayeuna kan bisa ngalakukeun pikahayanganana. Kahayang bapa sia sing jadi jelma nu bisa ngabanggakeun indung jeung bapa. Tapi di saat urang boga pibangga, urang teu bisa ningali bungahna kulawarga, teu bisa ningali bapa terpaku bangga. Urang memang lemah tanpa sosok bapa. Tapi saharita urang inget perjuanganna, urang bangkit jeung usaha sakan bisa jiga jadi maneh. Urang sadar urang teu sorangan. Boga keneh indung, boga keneh keluarga. Takdir teu salawasna sarua jeung naon nu dikaharep. Sakapeung jauh tina kahayang jeung nyieun urang labuh ka jero liang kasangsaraan. Geus loba ngalaman nasib musibah nu meres cai mata. Tapi urang percaya pitulung Allah